Sateuacan lajeng bade naros heula. Mohon mangga. Upami kasusna naonnya sumur PAM misalkannya, sumur PAM kan kangge masjid. Kita kan aya Mohon. naonnya biaya bulanan. Apakah itu termasuk jual beli? Ya kan dihitungna per kubik. Ya. Dari saras nama upami nganiatan jual beli cai mah teu kengeng. Eta mah jasa per kubik itu jadi sakubik ieu teh jasana sekian dikakeun jasa gitu. Kadinya ngaitna upami nganiatan cai mah teu kengeng. Cai mah jadi eta mah lumpatna kana jasa misalkan per kubik 10.000 ibaratnya. Jadi jasana tina cai sakubik itu jenis sanes cai maksud anu dibayarna upami nganiatanana kana jual cai mah kengeng. Da cai mah teh kengeng dijual belikeun gitu. Anu maksud didinya mah upami kana jasa mah sae nanti asa gitu nya. Mata kita pada gitu-gitu kayak praktek nama ngan papinter-pinter niatnya orang supaya jadi kasayan gitu. Emang praktek nama ya cai sakubik misalkan 10.000 gitu. Kesana juga ngajual cai eta atau sagalon tak gitunya. Padahal salarus nama eta nganiatan orang kedah nate nya eta ngical jasa gitu. Sanes cai na dibayar teh. Model enak mun sakubik 10.000 model telah setrum tas naon tak eta sanes maksud kana caina gitu nganiatan urang nggak maksud urangna nya upami nggak maksud urangna kana cai mah anger kirang saya gitu lantaran cai mah teh kayang dijual belikan gitu cai mah kartos teh Mohon. Termasuk iya pangintennya kangge eut oge cai aqua kana itu. aja beli Hadir. sebenarnya ngimpi Hadir. Seperti ieu kangge aqua cai galon aqua gitunya galon. Nya. mohon memang bahasa nama orang kan meser cai ningnya bahasa nama pada saat pateka dan orang mah sarasa mah sanes meser cai kan itu didinya tetapi jasa gitu nah ya ayeuna paminaheur sabarahaeun ieu mah kusabeuteuh naheur tah mayar etanan gitu sanes jenis caina makana dina hate teh kedah dihadirkeun didinya teh gitu walaupun dina lisan ngucapkeun meser cai padahal sarasa mah sanes meser cai gitu meser jasa nganterkeun caina atau naon we atau jasa proses cai nepi ka tina mentah jadi mateng gitu tah eta upami nekankeun urang urang komo nu icalna nekatkeun ngical cai teu kengeng mending nekatkeun ka jasa gitu Ya berarti salami ieu teh panginten ya teu uninga nya lah gitu. Ya salami ieu teh teu uninga meser cai teh meser cai we gitu. hukum mau berlaku kan untuk uninga gitu memang bahasana hampir sadayana nya aja meser cai cenah gitu bahasana eta mah gitu karena ari salarasna mah upami nekatkeun kana asli nekatkeun kana meser cai teh kengeng sarasa mah tapi bayar di dinya mah meser dinya mah jasana gitu jadi sanes cai nah gitu. Nyaina misalkan ada teu apa atau da itu apa mah mau berlaku seperti jual beli pulsa jeung kuota pan teu kengeng jual beli kana teu untuk aya buktina
Kinayalah dina bab jual beli gerak. Tapi eta kunaon apa jasana eta anu dibayar teh. Disebut ayana meser, mana barangna? Teka tempo. Plastik. Pertasian gitu. Mata kayak karena jasa lupatna gitu eta. Mata aya anu jeli pisan mah tara mewarang meser kuota atau tara mewarang meser pulsa. Pangeusiankeun kuota, pangeusiankeun pulsa. Gitu. Tadi pasian artos eta ya. Jasana gitu. Jadi sesuaikan standar jasana sakitu gitu kan. Nu sabaraha nu 5.000 berarti jasana eta sakitu mah. Model gitu. Inilah dina masalah jual beli aya kan. Siap. Pasti bakal rada panjang penginten kami ngabahas eta mah. Pikir mana aduh luas pikir. Ya orang teraskan karena ukutnya. Mana ukut? Hancana mana? Waruya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala idza ghasalatil mar'atu eta siapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya yang tas ngariwayatkeun. Tas waruya yang diriwayatkeun. An Ibnu Mas'ud ti Abdullah bin Mas'ud Abdullah putra Mas'ud radhiyallahu kami karya sahu sah Allah Gusti Allah anu ka Abdullah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyanyana kanjeng Nabi kola eta ngadau kanjeng Nabi idza ghasalatil mar'atu idza ghasalati di mana-mana nyesehan saha al mar'atu awewe siaba zawjiha kana pakaian salakina itu awewe kataba maka nuliskeun saha Allah Gusti Allah taala halna malur Allah laha ka eta awewe alpa hasanatin kana 1000 kaalusan wa ghafaralaha jeung ngampura Allah kana jadi kawewe alpa sayatin kana 1000 kagorengan waropa jeung ngaluhurkeun Allah laha ka eta awewe alpa darajatin kana 1000 darajat wastaghfaro jeung ngahampura Allah laha ka eta awewe kullu syai'in naun kullu syai'in sakur-sakur perkara tolaat anu nyangan alih ka eta perkara samsun panon poe ya kautamaan awewe nyesehan ya nyesehan teh kewajiban salaki mata kelamun awewe nyesehan teu kudu dititah hidang alus berarti tah kumaha mun dititah ke teu ngawaro kamadago ditanya semung ana cenah lain kewajiban awewe nyesehan kewajiban salaki leungan moal menang ganjaran awewe teh emang nyesehan teh kewajiban salaki itu nyesehan teh mata urang kudu loba bersyukur ka awewe teh nya pagawean urang loba dipigawe ku pamajikan gitu nepi ka di mana-mana awewe nyeseuh daek nyeseuh itu ya katanya ganjaran teh luar biasa keur eta awewe teh atuh dina henteu nyeseuhna teh jadi dosa keur awewe mun tanya sana ge wah eta balik eta teh hidang kana meureun tah henteu eta mah kewajiban salaki gitu ka kira pikiran ku urang
Nyeusehan teh kewajiban salaki. Hiji waktu awewe teh mung nyeuseh. Dosa teh ta awewe. Tuh, nah make teh dosa. Kepada mah kewajiban salaki. Ngan lamun lalakina nitah nyeuseh, awewe teh nyeuseh kakara dosa. Dosana lain masalah henteu nyeuseehna. Teu ngawaro ka salakina gitu. Eta nyeuseehna mah teu jadi dosa. Ngan teu ngawaro ka salakina. Nah itu. Kumaha cenah lain mah awewe teh hidang ya. Nyeusehan teh dititah oge. Gitu. Jadi ku sabab geus kabiasaannya asa jadi kewajiban asa jadi anu kewajiban nyeuseh teh awewe rasaan teh. Padahal lah gitu teh. Ieu mah awewe teh daekan nu ngalisuk nyeuseh. Bahkan aya hiji non aya hiji papatah kolot papatah guru kieu mun baju urut ulah dikeuman di sapeuting misalnya ya urang dereknya seungeuman sapuputing nepi ka sapeuting ulah nah sababna babari panyakit cenah kana awak urang ceng teh paingna aya ning budak leutik oroknya baheula nepi ka orok mah pan baju teh di luar teh teu meunang cenah sama. Senawakna teh. Sebenarnya mah cenah ka urang oge selaku kolot jadi ngeuman mah kewe di marek nyeuseh. Ya mau urang rek nyeuseh isuk-isuk ngeuman teh di sore dipeutingkeun. Make deterjen. Ame bersih anger justru malahan mah karena babari ruksak babari rapuh eta pakaian. Mata ngeuman mah engke we masa jam rek nyeuseh atunya itu. Bahkan dina nyeuseh kan aya cara-carana kumaha nyeuseh di mesin cuci itu ya tong hiji jeung ci ompol ke meureun. Engke napiki aya ta engke dina suci kasih patus saja geran ke. Masalah nyeuseh masalah itu ya aya eta dina pikir mah. Eta. Ieu mah awewe teh dititah nyeuseh teh daeka ngalisu. Nyeuseh teh meureun dipoekeun, dijahitan, dilicin nya. Ya kan. Sur Kanjeng Rasul ya dina kitab Uqud Lijan idza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha idza ghasalati di mana-mana ngumbah atau nyeuseh saha almar'atu awewe siyaba kana pakaianana zawjiha salakina eta awewe lain salaki batur lain nanti nyudilan tuh nyeuseh pakaian salaki itu kan pakaian teh rupa-rupa nya aya jaket aya kaos aya celana jero celana luar wah itu komo anu disasana teh lepis gara karunya teh awe tah mun lepis teh itu ya da awewe teh sabar sesewe keun bae teh dititah ku salaki gitu nyeuseh pakaian salaki kata ba maka nuliskeun saha Allah Gusti Allah taala halna malur Allah laha pikeun eta awewe naon nuliskeun naon gitu. Nuliskeun alpa nuliskeun ka alpa hasanatin kana 1000 kahadean unggal poe awewe boga ganjaran 1000 kahadean ditulis ku Gusti Allah eleh we lalaki mah katanya awewe mah kahadean unggul lantaran dapat eta teh nyeuseh teh kewajiban salaki ya dipigawe ku awewe berarti ganjaran teh awewe tah lamun awewe mung nyeuseh henteu nyeuseh leuh mung henteu nyeuseh menang ganjaran moal menang dosa moal nah makin teu menang dosa
dalin kewajibanana tapi kewajiban salaki ngan lamun dititah ku salakina henteu ngawaro tah maka eta meunang dosana lain dosa henteu nyeuseul tapi dosa teu ngawaro kanu jadi salaki teu nyeuseul mah teu jadi dosa we mah eta nya teu nyeuseul mah ngan lamun manyese boga ganjaran ditulis ku Allah nyatanan ganjaran ditulis alfa hasanatin 1000 kaalusan wa ghafarolaha jeung ngahampura Allah ka eta awewe hidangna eta mata rugi awewe lamun teu boga salaki nyase baju sorangan teh jadi ganjaran dana wah cenah mah daripada boga salaki mending raranaan eta sok asa-asa bangga tah anu boga salaki hayang lenguh gerak pada kerugian gede tuh teh ya nu boga lamun boga salaki mah nyeuseuna jadi ganjaran, nyanguna jadi ganjaran, itu yang jadi ganjaran gede. Lamun teu boga salaki jadi ganjaran mah. Dadanya. Mata rugi tah lamun aya awewe misalkan hayang pipisahan. Rugi tah. Ayeuna kieu we heula ayeuna ya. Nu ayeuna ieu we hanca urang ieu. Sur Kanjeng Rasul idza ghasalatil mar'atu syaba jawajaha kataballahu ta'ala laha alfa hasanatin wa ghafarolaha. Hiji we heula eta. Lah ade mana-mana awewe nyeuseul baju salakina maka ditulis keur eta awewe 1000 kahadean jeung dihampura dosa eta awewe ku Allah teh. Menang panghampura teh Gusti Allah. Kok nggak poe ditulis 1000 kehadian dihampura dosa, aduh dihampura dosa ka Gusti Allah, gitu. Minta cerai jeung salakina, papisah jeung salakina teh nyeuseul gitu, menang kehadian mah tah. Moal. Loba nu mutuskeun kehadianna teh kana teh. Gitu. Panti nyanguna jadi kehadian ganjaran. Nepi ka sabulu-bulu geuning kamariningnya. Lala awewe nu ngahidmah ka salakina ngaladen ka salakina maka itu setiap bulu-bulu awewe eta ditulis 1000 kahadean diangkat 1000 martabat derajatna dilebur dosana 1000 dosa. Itu mah boga salaki. Lamun teu boga salaki masih tunggu berarti kagorengan unggul mentak rugi. Mantak diulahkeun awewe minta cerai kalian kumaha oge. Alus keneh awewe boga salaki walaupun awet rajet dina ganjaran mah daripada lelengo. Mantak dosa kasub dosa gede minta cerai teh lamun lain wajib-wajib teuing manu hal anu dimenangkeun cerai. Jeung sok asa bangga we deui eta teh. Madae kieu we ya. Papisah jeung salakina aya masa idah kan 3 kali suci masa idah dina waktu keur idah mah we teh ulah sok diliaran ulah sok dangdan aya mah karek 3 poe cerai geus selfie update status atuh aya nama geura pada ulah eta teh gitu jangan asa bangga dia jadi rana teh yang cerai ulahnya kade urang. Kayak urang lamun geus karolot boga budak awewe, apek teh budak urang teh minta cerai ka salakina. Kajen dicarekan. Rugi. Itu. Ayeuna mun lengoh nyeusehan teh jadi ganjaran deket sorangan, tapi lamun nyeusehan ieu mah kolor salakina teh tong ka kolor gede teuing lah nu pangleutikna naon pakaian salaki. Solempak. Atau tong solempak lah. Kaos kaki lah. Gede leutik kaos kaki. Ai dasi mah datari darasinya. Gitu. Ieu mah barang salaki, pakaian salaki, pakaian sok dipake ku salaki.
sepatu, sendal, kaos kaki, baju, jaket, salempak itu tiluhur. Pokona sapuratina itu nu dipakai ku salaki we kitu nya. Dibersihan kurang, dikumpah kurang, disese kurang. Ku awewe, ku majikan. Disese itu ya. Maka kereta awewe alpa hasanatin wa ghafarolaha. Gitu. Itu lamun boga salah. Lamun teu boga salaki. Ah eta. Kanyahoan levelnya gini. Paingan atuh. Ulah awewe mah teh cerai teh. Ada sabaraha keuntungan anu ya nu rumah tangga. Entak nu rumah tangga mah bingung lagi jadi ibadah, bingung lagi jadi kiparat gitu. Coba nolengok. Bingung teh jadi kiparat, siap. Aduh, mending nangani saya. Bingung cenah neangan oge. Aduh, ampun. Alpa hasanatin wa ghafarolaha. Sarebu kaalusan dicatat, sarebu kaalusan kata Allah Ta'ala la alpa hasanatin wa ghafarolaha jeung dihampura dosana eta we. Dihampura dosana alpa sayiatin. Sarebu kagorengan. Dihampura sarebu kagorengan. Warofalaha alpa darajatin jeung diangkat keur eta awewe sarebu darajat. Itu. Wastaghfarolaha jeung mangmentakeun hampura ka eta awewe saha kullu syai'in sakur-sakur perkara tolaat anu nyaangan. Eta alaihi ka eta perkara non asamsu panon mangmentakeun hampura panon poe. Anu dicaanganana anu nyaanganana itu keur awewe anu nyeuseuh baju salaki gitu. Anu lamun lengoh kumaha awewena. Ayeuna lamun nyeuseuh baju salaki ya buka salaki mata kitu gelin salaki batur tapi geus nyeuseukeun lain. Beda deui eta mah kuli berarti mah menang 1000 kahadean eta menangna paling 10.000, 20.000 eta mah rupiah alin kahadean eta mah rupiah. Eta ayeuna alpa sayatin wa ghafarolaha alpa sayatin dihampura tina 1000 kagorengan. Warofala alpa darajatin diangkat darajatna 1000 derajat. Wastaghfarolaha kulli sayen taladiana de sakurnu kacangan anu nyaangan itu mangmentakeun hampura ka eta wewe anu nyeuseuh pakaian salaki gitu. Salaki sorangan salaki batur. Bagja. Waqalat sareng nyarios Aisyah tak saha Aisyatu Siti Aisyah radhiyallahu muga mikarido salogo salo anha ka Siti Aisyah soriru ma'zilil mar'ati ari suara ma'zilun naon ma'zilun nun ngaput ngajayet gitu.